Gangga Kusuma anu dina waktu ieu sasat jadi panitia Saemara. Jeung panitia gara-gara panitia. Gara-gara panitia kudu duaan deui lah. Si kaboja hujan sia. Mangga antos. Parantos ditangtoskeun waktosna dinten ka-20 ieu mung 2 pamilon. Ya, mudah-mudahan ya syukur bagja kaulah rek nempatan itu tempat pamilon dek nungguan panggilan mangga ya. Nabuh meneh tani we nama alah lain anu penting mah urang teh kapan dunungan urang aya maksud teh sarerea kudu guyub lain ditinggal-tinggal teh maneh jiga si Guna mana anak Ceimik na teteh kena saeutik mah nya aduh ampun ngan lamun dina keur etanana dina keur gagahna jiga si Dede Dede mana Dede nu ngarit nya putra Ciotah tah mah oh Dede Agus heeh tong sok kitu eta mah jelema gede ambek aduh gede-gede ngawan itu teh awewe teh dina papanggungan teh aya 3 putri hiji mana jeung mana tah keun bae da urang mah bangsa nu kararieu itu mah bangsa manusia sanajan eta anu bebeng tuh anu tukang nu mana tuh anu baju hejo tong bubang bebeng di dieu maneh teh nah pokona mah teu meunang sabab aya terminal di dieu ayo ini siap saja dinten ka-20 kalah pinuh ku jalma-jalma anu ti tebihna ti caketna kaayaan alun-alun parantos pasasedak ku jalma-jalma sepuh anom murang kalih nini aki-aki itu kaayaanana atuh ieu panitia Saemara parantos aya di lapangan. Waspada nirakaton pada tumbarangan nampu waspada nirakaton pada tumbarangan nampu lagi ate nira kang ngalaga Gangga Kusuma anu dina waktu ieu sasat jadi panitia Saemara. Jeung panitia gara-gara panitia. Gara-gara panitia kudu duaan deui lah. Si kaboja hujan sia. Mangga antos. Parantos ditangtoskeun waktosna dinten ka-20 ieu mung 2 pamilon deui. 2 deui. Mudah-mudahan sanaos seueur anu nongton langkung pepek dinten ieu bari disarengan ku halodo panuhun katertiban kedah diange ku urang sadayana. Beres ya. Dijaga ketertiban mah cia. Kuhal sakitu
ngabewarakeun kaula kasadayana ulah kajadian sapertos kamari tina pasedak-sedak der ngadon aya nu milu pasea di luar anu ayeuna urusanana teu acan tiasa mulih pan eta teh ngarugikeun ka urang sadayana nu mawi jeung tibatan ditertibkeun ku nu sanes mending nertibkeun diri sewang-sewang beres ya sanes disengserikeun mangga prihatoskeun eta anu nongton tak anu ngangge kopiah haji saurang sate teh Abdi otaseun. tah ulah celeng-celeng ka itu ka dieu wae atuh cicing nongtonna cicing Hodak kudu jajan atuh jang. ngalawan eta mah saurang nyenta Da lapar atuh. sumuhun lapar si lapar tapi pan engke ge aya reureuhna Hodak yang lalajo ongko. Hayang baranghakan ongko. obat mangga rupina dinten anu ka-20 2 pamilon deui Hinggi. dihaturkeun ayeuna ka Prabu Bima Kendra. Bima Kendra hinggi. Gang akang duaan deui teh tadi pok-pok di duaan deui pamilon teh. dua deui pati tadi Nyon rame euy. wah rame pisan kan Tapi dunungan dewek hayang miluan tapi can daftar teh. atuh kan baca Oh, da pendaftaranna meureun ditutup. tataroskeun bisa acan Alah lajo heula we heuh. Bandungan heula Alah, yang kang sugan teh eueuh nu warawuh di nu lalajo teh euy. wah atuh akang dah Mun rempok ciri-ciri dieu dulu itu. berarti unggah daerah atuh Bunga daerah. Aduh, mangga diaturan lagi. Oh, Sadrek Prabu Bima Kendra. Iya. Mudah-mudahan bae. Tuang raka kagonol ku kaula. Mudah-mudahan. Rupina parantos uninga karena pelaturan saemara. Apa? Sababaraha poe aya di dieu piraku we atuh. Di antawisna Teu meunang mawa pakarang, rupa-rupa pakarang. Kudu make tangan kosong. Doh. Kudu ngagunakeun kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan. urang jantan we ieu mah nuhun. 40 poe 40 peuting baheula teh keur ngora tapa di para. para naon ya mah napa naon teh Lain aya nu lalajo urang dieu ngan cara recok nya di luar. Ngomongna teh asal disada. Makanya di para saderek nanti di para seuneu. Atuh tong didangu. Keureunan nu nongton, aya nu nongton mah pan bebas. bebas surak bebas ngece Nu nonton bebas dipaehan. Ish, ulah rugi ka kitu. Ulah nimulkeun raja nungtun Raja Wisuna salira. pemain we kayaknya Tak kuaha sakitu dina prungna oko pegalan pati teh teu kengeng nyolok panon. Sareng najong larangan. Iya. Upami salira ngalanggar kana pelaturan dina hartos ieu saemara bakari bungkas kalayan salira dianggap KO. Siap. Mangga diaturanan ka jago saemara paman patih. Iya. Oi, Supados nepangkeun panangan antawis jago sareng peminat.